Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidaraini amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Hadirin kaum muslimin rahimat sahabat-sahabat, memika cinta karena kitab kuning ngalajengkeun hanca anu parantos dipedar dina nu kamari ngabahas kisah batu penggilingan milik Siti Fatimah. Saur musonib dawuhan di Kangjeng Rasul, amma ta'lamina na teuning anjeun ya Fatimah, hai Fatimah, anna ridhol jauji, saestuna ridhona caroge eta min ridhollahi ta'ala, bagian tina ridhona Allah subhanahu wa ta'ala. Sakhatuhu sareng ari benduna caroge eta min sakhatillahi ta'ala, tina sapalih benduna Allah anu maha luhur. Jadi lamun caroge urang ridho ka urang, hartosna Allah bakal ridho ka eta istri. Tapi lamun caroge bendu kanu janten bojona, maka sami sareng Allah oge ngabenduan ka eta istri. Ya Fatimah, hai Fatimah, idza hamalat di mana-mana hamil, saha almar'atu hiji awewe hiji istri bil janini kana janin carogena, bi batniha dina patuangana itu imro'ah, istighfarat maka ngucapkeun istighfar ka eta imro'ah, laha ka eta imro'ah saha al malaikatu malaikat. Jadi lamun istri anu hamil, maka malaikat ngadoa ka Allah supados eta istri nu nuju hamil teh dipaparin pangapunten. Wa kataba sareng nyerat saha Allahu Allah laha ka eta imro'ah eta istri kulla yaumin tina saban-saban dinten alfa hasanatin kanu 1000 kasayan, saperti eta istri teh tina sadinten teh ngidambal kanu 1000 kasayan. Wa maha sareng ngalebur anha ka eta imro'ah Allah alfa sayatin kana 1000 kaawonanana. Jadi dilebur, dihancurkeun, dihapus ka 1000 kasalahanana. Fa idza jaa maka lamun datang ka eta imro'ah naon atol ku nyeri nalika ngalahirkeun mules bade ngalahirkeun, kataba maka nyatat sa Allahu Allah lah ka eta istri anu nyeri mules bade ngalahirkeun teh sawabal mujahidina, eta istri teh dipaparin ganjaran jalmi anu jihad fisabilillahi ta'ala di jalan Allah nu maha luhur. Fa iza wada'at maka di mana-mana ngalahirkeun eta imro'ah hamlaha kana hamilna atawa kanu kandunganana eta imro'ah, kharajat maka keluar teh ita imro'ah teh min dzunubiha tina pirang-pirang dosana imro'ah, kayaumin saperti poe waladatha ngalahirkeunna ka eta imro'ah saha ummuha indungna eta imro'ah. Jadi dosana teh bersih seperti budak nu karek dilahirkeun. Ya Fatimah, hai Fatimah, ayu mamraatin awewe manawai khadamat anu berbakti anu ngaladen ieu awewe jaujaha kanu janten carogena biniatin shadiqatin kalawan niat anu bener, kalawan niat anu lurus karena Allah ngaladena teh, ila angin kharajat keluar ti ieu imro'ah min dzunubiha tina pirang-pirang dosana imro'ah, kayaumin saperti poe waladatha anu parantos ngalahirkeun ka eta imro'ah saha ummuha indungna.
Walam takhruj sareng teu kaluar ya imro'ah minad dunya tina dunya. Wa 'alaiha sareng eta tetep ka imro'ah minadz dzunubi tina pirang-pirang dosa syai'un ari hiji perkara oge. Artosna nalika ngantunkeun alam dunia oge eta istri anu khadamat ngaladen kana jantan carogena biniatin sadiqatin kalawan eta bener teh nalika mautna teh moal nyandak dosa. Masya Allah. Wa tajidu sareng mendakan ya imro'ah qabroha kana kuburana teh rodatan kana hiji patamanan min riyadil jannah tina pirang-pirang patamana surga. Jadi kuburanana teh aya di patamanan surga. Wa ataha sareng maparin hak ka itu imro'ah saha Allah taala Allah nu maha luhur. Sawaba alfi hajatin kana ganjaran 1000 jalmi anu haji. Wa alfi umratin sareng jalmi anu ngalakonan 1000 kali umroh. Di luar biasa pahala ka istri anu ngabakti kana jantan carogena nalika ninggalkeun alam dunia bersih disimpen di alam kuburna di patamanan surga dipaparin sapetos jalmi nu ngalakonan 1000 kali haji jeung 1000 kali umroh. Wa yastaghfirullaha sareng mungkin pahangapunten laha dihapunten laha ka eta imro'ah. Wa yastaghfiru sareng pangnyungkeunkeun istighfar laha ka eta imro'ah saha alfu malikin 1000 malaikat ila yaumil qiyamah dugi ka hari kiamat. Wa yumamratin sareng awewe manawa ya khadamat anu ngaladen jauh jaha kasalakina yauman dina sapoe walailatan sareng sapeuting biti binafsin kalawan ridho hate sepenuh hati ngabaktina teh wa ikhlasin sareng ikhlas ngaladena teh wa niatin shadiqatin sareng niat anu bener ngaladena teh ila angin gofaro ngahapunten saha Allahu Allah ta'ala laha ka eta imro'ah dzunubaha kana pirang-pirang dosana eta imro'ah kullaha tegasna mah dihapunten sagala dosa-dosana sadayana. Wa albasaha sareng Allah bakal ngaraksukan ngaacukan Allah ka eta imro'ah yaumal qiyamah dina poe kiamah khullata khadra'a kana perhiasan anu hararejo. Wa kataba sareng nyerat laha ka eta imro'ah bikulli sya'ratin kalawan sakur-sakur bulu nu aya pi jasadiha tina jasadna eta imro'ah alfa hasanatin kana 1000 kasaya. Wa toha sareng mal kamaparinkeun ka eta imro'ah sa Allahu Allah mi'ata hajatin kana pahala 1000 haji wa umratin sareng pahala 1000 umroh. Ya Fatimah tuhai Fatimah ayu mamraatin awewe manau bait tabasamat anu mesam anu tersenyum anu bingah pi waji jauh jihad di payunan carogena ila angin nazara bakal ninggal sa Allah Gusti Allah lah ka eta istri bi aini rahmah kalawan paninggal rahmah. Ya Fatimah tuhai Fatimah ayu mamraatin awewe manau bait farosat anu ngamparkeun amparan. Maksudna mah siap ngalayanan janten suamina dijauh jiha ngamparkeun amparan atau kasul dijauh jiha pikeun carogena biti binafsin kalawan hate anu bersih hilana daha angin bakal ngagero ka eta imro'ah saha munadin hiji panggilan minas sama'in waya di langit malaikat maksudna memanggil istakbali kada berharap aranjen hai awewe al amala kana ieu padamelan. Faqad maka teman-teman gofaro ngahapunten sa Allahu ta'ala laki keur anjeun ma taqaddama tina perkara anu tos dipain min zambika tina pirang-pirang dosa anjeun wa masareng dosa ta'akhara anu terakhir. Ya Fatimah tuhai Fatimah ayu mamraatin awewe mana baik dahanat anu ngaminyakeun ieu nu ngaminyakan ieu awewe ieu istri
ra'sa jaujiha kana mastaka carogena teh diluis-luis lah, disisiran, diminyakan. Walihiyatahu sareng kana jenggotna carogena. Waqasat sareng motong ya imro'ah saribahu kana kumis carogena. Waqalamat sareng nektekan ya imro'ah al-dhafirahu kanu pirang-pirang kukuna carogena. Illa angin saqaha Allah bakar maparinkeun minuman ka eta imro'ah sa Allah minar rahikil mahtum ka inuman anu aya dina rahikil mahtum, arak anu bersih anu masih kene disegel atau dicap. Wa min anharil janati sareng paparin minuman tina pirang-pirang bengawana sawarga, sungayna sawarga. Wa hawana sareng bakal ngagampangkeun sa Allah alaihi ka eta imro'ah sakaratul maut dina nalika sakaratul maut. Wa tajidu sareng bakal mendakan ya imro'ah qabroha kana pakuburanana raudon dina patamanan min riyadil jannah dina pirang-pirang patamanana sawarga. Wa yaktubuh sareng bakal nyatet sa Allah laha kana ka imro'ah baro'atan kana lulubaran atana bebas minanari tina api neraka. Wal jawaja sareng bebas ngaliwat artina gampang atau nyupitereh ala sirati nalika ngalangkungan sirat. Wa mana rahik wa sareng imana narahik di luhur eta al khamrus safiyatu khamr atau arak anu bersih. Wa mana makhtum sareng anapun ari namana makhtum eta al mamnu'u perkara anu dicegah min antamasahu tina ngeunaan ka eta arak naon yadun hiji panangan illa ayyafuka dugi ka mecahkeun atau ngabukakeun sa al abraru jalma anu aralus hatamahu anu mukakeun kana eta arak. Wal makhtum sareng ari arak anu masih dicap atau nepi disegel eta asyrafu langkung sae eta nepi langkung mulia al jari tinimang arak anu ngocor. Waruya Nabi Mas'udin radhiyallahu anhu wallahu alam bimuradi. Mudah-mudahan manfaat kanggo urang sadayana. Barakallah.